Layanan itu kan, ayo yang main HP lah. Anjing, apa? Udik. Dorong aja wae. Tahan, man. Iya, cepat. Aja. Ding. Kayak Aceh aing teh euy. Gimana tuh? Itu tuh. Kayak Aceh nu aing dulu urang usaha. Dulu urang. Bisa tuh mana naik nak? Bebuari naik mah. Pangalahkeun atuh aing nya. Heeh, ya. Hah, heeh. Mana nu ieu? Heuh, tak Aceh ya. Bisa teu ngaranna? Apa yang dicoet? Wah, ditaekan mah hujan, Pan. Geus we ajul we nya. Heeh, atuh coeran neangan nih. Duh, aku bingung nih. Hesek teh heula. Mana mau bukang bengkeng? Heueuh pan hesek nya. Enggak. Dong. Bukan nama nggur. Hah? Aceh ah. Anjing enggak salah Aceh aing goblok itu jalan Mas ah itu anjing. Tah, sekelan heula. Makara hesek. Yang loba euy. Beunang. Soalnya kabeh. Heeh, kela. Sok buru atuh sing balik. Anjing, Mang. Lain hayu buru beakeun ala buru. Henteu, Mang. Urang mah dititah ku Mang Didis. Didis koplok. Sumpah Mang Didis, Mang. Koplok. Padahal teh Aceh aing bare aku si goblok si Oding. Didis nu ku si koplok teh lah. Ing meuni eueuh batur-batur acan ieu na kamarana nya. Pada hujan gitu eueuh kala luar. Hah. Layanan itu kan, ayo yang main HP lah. Anjing, apa? Udik. Dorong aja wae. Tahan, man. Iya, cepat. Aja. Udud eueuh korekna euy. Ah, kebeneran. Berapa deh? Pangijemkeun korek, Jig. Hah? Pangijemkeun korek ka Mang Nur atau ka bapana? Korek urang hayang udud. Nya. Hah. Gampang eta mah. Wahila. Di rasa anjing aing kudu ngaeureun si Nur jeung bapana. Aing bukan dendam si anjing beungan. Oke guys, kompak guys. Tep layar guys, kompak guys. Mana tep layar, tep layar guys, kompak guys, tep layar. Tep boleh. Tep layar. Lebok kakek ngatur. Goblok benar. Iya, Bang. Ku aing kira bagian bapana. Anakna enggeus. Moal dosa kitu euy. Ah, rek teuing masalah dosa mah ku si Didis ditanggung. Itu sampai ke panik coba eleh. Aduh, kemana anjing teh embernya? Bang, gua ngomong teh. Ngaheureuyaan wae ka aing saha atuh ajuh teh nya. Ampun keur dibu. Ampura bah, cek si Didis. Apa teh? Ceueur pisan. Ku aing ka dieu dilewetan semen sia. Duh, si budak tililat teuing moal korek teh. Dan. Anjir dilana keher aing udud. Ah, mana? Korek mana korek? Ayo, korek mana? Hah? Aisyah kunaha itu? Korek buru hayang udud dia. Sia nyata anjing. Aing capek koplok di udag. Udah usaha. Anjing. Aing di udag ku si Mas jeung bapana. Tanggung jawab eta masalah eta mah aing mah tapal naon. Aisyah emang boga masalah naon si Mas jeung bapana? Cih. Aing pan titah nginjem korek ka Mang Nur atau ka Bapak Mang Nur nginjemkeun korek. Urang mah tapal naon eta mah. Udah kana tanggung kusiah heuh. Mus aing mah tapal naon urang mah. Aing beja we ka si Nur titah maneh. Oh.
Rumah Mana aku bagasin lagi nih? nyaho Bawa sekarang. keset keset 50.000-an aing keur butuh pisan euy Dis 50.000 aya Oh, tapi bade meser hiji Abi meser aja. punten kira yuk punten Iya, abi meser. 30 mah biasa gitu lagi 50 teu nawar abi mah Abi Teu kenapa nawar. abi meser? Meser, Hiji hiji 50-an kan 50.000. 50.000. punten pisan anggot selawe mah punten pisan 50 Jintu. Teu abi mah teu nawis 50 50 wios dipeser Peser abi abi peser. yo wayahna 30 mau tes dipasikeun 50 50 pan abi teu nawar akang hoyong 50 ku abi dipeser 50 teu nawar abi mah mau nawar Ani kira-kira tadi nawar 30 ayeuna lebih ka salawe. Punten pisan punten boro-boro 30 salawe 50 wae ajeg Hari akang moal nawar aing mah geus teu tulus atuh bae ku sia bawa tah. Plok teh. Abi yang hidup. Pamajikan abi kutuhun 50-nya. Punten awak di moal desa dianjukeun da bisa musak kali dina Sanu barikan ku nganjuk aing mah. Pamajikan kutuhun jeung di WC, jeung di WC abi. aduh lu modal di mana Ya, dianjukeun di WC kopi 50. udah dianjukeun Dipegang. Ya, jeung abi wetunya 52-nya. moal wayahna anggot 100 kitu mah 50 we 50 abi mah Ai sia ek dijual mah ieu. ya erek dari diajukeun Moal di WC kopi. dari diajukeun Moal nganjuk moal. Moal nganjuk moal. aing mah tuli toy Woi. gak perlu modal desa otek aing mah Hei. Anjing. Asal dia ya. Tak ada nek kumaha. Assalamualaikum. Salam. Masih pada di naon Pada ngadembang kakak. Ari nami bapak saha? Oh, Udin. Nami bapak teh saha lurusna? Udin, Pak. Ari nami teh saha lurusna? Oh, abi mah teu gaduh AA, Pak. Abi mah anak tunggal. Atuh ari nami saudara saha? Oh, Pak. Ari saudara mah seueur. Aya Ijo, aya Imas, aya Opat pokona mah seueur, Pak. Ari mamang saha namina tuh? Oh, Mamang. Mamang mah seueur. Aya Mamang Agus. Wah, seueur pokona mah, Pak. Mamang mah. Ya, nu benerna bapak teh saha namina? Pantai teh dicarioskeun, Pak. Nami bapak teh Udin. Astagfirullahaladzim, ai bapak na kumaha teuing. Atuh ari kitu mah geus we ngaran sia saha? Atuh nyarios kitu mah nami abi teh Didis, Pak. Astagfirullahaladzim, tadi atuh. Heuh aing tadi teh nanyakeun ngaran sia.